Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wilujeng sumping di channel Wanci Sarepna, sahabat-sahabat borangan. Dina danget ayeuna simkuring moal waka ngalakukeun penelusurannya. Simkuring dina danget ayeuna bade cobi ngapraktekeun ijazah doa ti Kiai Haji Muhammad Ujang Bustami nyaeta ijazah doa penangkal santet. Kangge sahabat-sahabat borangan sadayana ulah di skip nya videona kedah disaksikan dugi kaberes dugi karengse supados sahabat-sahabat nu aya di bumi oge tiasa ngapraktekeun kumargi ijazah doa ieu kalintang pentingna kangge sahabat-sahabat borangan nu aya di bumi. Anu kahiji sahabat-sahabat kedah waspada teh kieu upami aya jalmi anu teu acan dipikawano atanapi teu acan dipikakenal ku sahabat-sahabat borangan teras masihan kadahareun atanapi inuman tah sahabat-sahabat kedah rada curiga bilih ieu mah bilih aya jalmi anu iseng atanapi teresep ka sahabat-sahabat borangan nyata kumaha atuh cara nyegahna da pami ditampik secara langsung bilih kasinggung pangintennya nyata teu kadah ditampik tapi satacan ku urang dituang atanapi ku urang dieueut eta inuman sareng dahareuna sahabat-sahabat ngadoa heula nyata aya doana khusus ijazah ti Kiai Haji Muhammad Ujang Bustami kangge nangkal sihir sareng santet. Naon wae atuh doana ente panjang ieu mah cekap singkat we singkatnya eta sahabat-sahabat borangan nu aya di bumi cekap ku maoskeun bismillahirrazi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tah eta dibacana 3 kali tapi bari tahan napas tah upami misalkan nya contona ieu di pasiean cai ya ti batur nu teu acan dipikawanoh ku urang. Tah pas urang maoskeun aosan nu tadi nyaeta bismillahirrazi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim urang bari tahan napas bari ieu teh si jari tengah bari dianclomkeun kana ieu gelas tahan napas teras aos nu bacaan nu tadi 3 kali. Tah upami dina cai ieu aya sihir atanapi santet anu tos dilebetkeun kana ieu cai insyaallah ku izin Gusti Allah ieu gelas bakal ngabeledug atanapi pepeus mun ceuk bahasa Sunda mah bakal pepeus nya. Tah jadi kieu tahan napas tarik napas bismillahirrazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Atos status 3 kali pamit gelasna teu kunaon berarti eta aman nya sahabat-sahabat borangan. Mangga we dieueut eta mah teu naon da bersih da ieu mah panangan sahabat-sahabat borangan nya jadi teu kedah jijik. Teras we eueut pamitos kitu mah tah berarti aman. Tah upami dina gelas ieu aya sihiran otomatis ku izin Gusti Allah Subhanahu wa taala si gelas ieu bakal ngabeledug atanapi pepeus. Tah kitu panginten sahabat-sahabatnya. Tapi upami numutkeun kana nu tadi nya santet nu kaeur itu eta eueuh deui ka urang pribadi pami urangna teu yakin teras hate urang sulitnya insyaallah eta moal teurak gitu teh moal teurak doa nu tadi janten intina mah kedah yakin sahabat-sahabat jeung ulah sulit hate sakitu disimkuring mah nya. Tah hiji deui sahabat borangan mamanawian ieu mamanawian video ieu ka angge mangga sok gerak subrek channel Wanci Sarepna upami teu kaanggo mah mangga geura diangge nya sahabat-sahabat borangan kade ulah hilap disubrek sareng di-share hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.